sering mengucapkan lah dia mual sakitu nah yang dia lamun eueuh menang aing mual sukses mual sagede kitu dia mual eueuh menang aing tah bahasa kolot ke anak doang tidak bisa ngerubah akidah orang atau bisa ngingkatkeun teh kalau jadi kolot teh sering itu terjadi anak orang masyarakat khususnya jadi kolot boh beremosi atau nafsu biasa nggak gitu. Jadi menyikapi pertanyaan semodel gitu seakan orang mampu. Nah modelnya pelakan anak tadi pertanyaan anak kan ketika emosi ya si kolot dia lamun lain menang aing mah gitu kan mau jadi nanaon. Nah bahkan iya anu perlu diterapkan orang bisi kerjanya hona. Nah, anu semarak di orang terkadang kan secara kasar lamun bahasa ulama ahli tauhid secara kasar kebanyakan jalma di urang teh mangerankeun dirina sorangan. Nah, harti mangerankeun dirina sorangan di dinya kumaha aing mah cenah teu ngaku pangeran. Iya, bener teu ngaku pangeran, tapi kan salah satuna model urang gawe pengusaha rek petanina rek nelayana termasuk urang ya. Gawe beurang penting turun subuh mancat sore. Poho karena sholat segala macam geus puguh jelas. Tapi seakan dina keyakinan teh lamun aing teu usaha teu dahar. Tah. Salah satuna teu beda doang kitu kok ujang. Sia lamun eueuh aing mah moal jadi nanaon. Ieu kan kemampuan orang antara kemampuan usaha segala macam itu hanya asbabul adi. Anu perlu diterapkeun ku urang ulama ahli tauhid menyikapi asbabul adi tersebut bahkan ngabagi hukumna sampai ke 5 bagian. Mana di antarana pamani takoda anna syai'an minal asbabil adiyati yu'athiru bi tab'ihi ay bidatihi wa haqiqatihi pala niza'a fi kufrihi. Sing saha jelma anu nekan si kolot tadi ngabiayaan anakna ti leuletik ya ti leuletik ngabiayaan anakna urang disakolakeun di pasantren keuna. Sehingga boga anggapan bahwa lamun lain ku aing sia mau jadi nanaon. Tah nganggap karena kemampuan bahwa anaknya jadi dokter sebab kemampuan dirina. Nah, jahajal ma anu nekadkeun yen kemampuan dirina sabab ada yu'asiru bi tab'ihi murni dengan kemampuanna nekadkeun bahwa si ieu jadi kiai anak aing jadi ieu teh aku sebab kemampuan aing ku sebab kinerja aing. Tah palaniza api kupri wahakik palaniza api kupri maka cek ulama ahli tauhid teu diparebutkeun di eta jalma di hukuman kufur. Nah, ieu anu loba anu teu dikanyahokeun di urang teh ieu anu teu disadari. Urang pede kana kemampuan urang. Sehingga contoh doang tadi si kolotna kan nyakolakeun anakna intina murni keyakinan manehna bahwa anakna doang kita ku kemampuan manehna. Ku murni ku kemampuan manehna be pokona mah geus teu kadi itu ku kemampuan manehna pala niza fi kufri jalma kitu di hukuman kufur. Nu kadua wa in kana ya'taqidu hudusal asbabil adiyati wa laisa tu'asiru bi tabiha wa innamallahu khalaqa fiha quwatan wa bitil kal quwati tu'asiru fiha fasik. Tadi si kolot tadi henteu nekadkeun ku dirina mah. Nah manehna sadar dibere kemampuan ku Allah dibere beunghar dibere beunghar ku Allah dibere mampu ku Allah nyakolakeun anakna sehingga nyampe jadi dokter nyampe jadi menteri segala teknik banget henteu teu nekadkeun lah bahwa ieu anakna teh jadi ku dirina tapi manehna nekadkeun Allah mere kemampuan manehna. Tah kemampuan tersebut kemampuan tersebut anu dibere ku Allah sehingga anakna teh bisa jadi kieu. Nah, sehingga anakna bisa jadi dokter ku kemampuan anu dibere ku Allah. Lain ku Allah, ku kemampuan anu dibere ku Allah ka dirina. Tah. Rumah sama manehna mah henteu bisa ngajadikeun anak samodel kieu tapi manehna dibere mampu nekadkeun bahwa ku kemampuanna ieu anakna jadi kieu tah. Bahwa pasikun mubtadi nu kitu ge can salamat masih di hukuman fasik di hukuman ahli bid'ah tuh dua berarti nu pertama lamun urang pede ku diri urang kasupkeun kana kufur. Tapi ketika urang pede ku kemampuan urang sadar bahwa kemampuan eta menang Allah manehna anggapan kemampuan eta dibere ku Allah tapi ku kemampuan tersebut bisa ngajadikeun anakna doang kieu fasik namun masih dipermasalahkan. Jadi aya dua kaul cek hiji kaul mah masih kaasupkeun kufur cek hiji kaul mah henteu lian
arrojih adamuhu ngan cek kaul anu mu'tamad teh teu asupkeun kufur, hanya sebatas pasek bila mana nekadkeun ku kamampuana. Suka tilu mani takoda anal abda yu'asiru fi'lahu bil qudratil lati khalaqahallahu fihi. Nah, wa min hada masih kaasupkeun jelma pasek mani takoda anal abda yu'asiru fi'luhu bil qudratil lati khalaqallahu fihi. Jelema anu nekadkeun bahwa kakuatan anu didamel ku Allah, kamampuan anu dibikeun ku Allah ka dirina bisa ngajadikeun anakna samodel kitu masih kaasup pasek. Nu kaopat wa man taqada hudusal asbab wa annah la tu'asiru bi tabiha. Urang mah teu nekadkeun bahwa urang mampu ngajadikeun anak samodel kitu. Wa annaha la tu'asiru bi tabiha wala bi quwwatin ja'alaha Allahu fiha. Jeung henteu boga tekad bahwa ku kamampuan urang anu dibere ku Allah teh tuh. Wala bi quwwatin ja'alahu Allahu fiha wa innamal mu'assiru wallahu azza wa jalla. Murni tapi murni manehna nekadkeun bahwa ieu teh meunang Allah. Nah, ieu teh meunang Allah. Lakin talazum bainaha wa baina maqaranaha aqliyun, tetapi bari talazum akli, harti talazum akli teh kieu. Manehna mampu. Manehna mampu boga duit nyakolakeun anak sampai menjadi dokter. Tapi pertekadan manehna bahwa anu ngajadikeun anak aing samodel kitu Allah. Ngan di balik pertekadan tersebut aya talazum akli. Talazum akli teh kumaha? Ketika Allah henteu mere duit mah henteu mere beunghar ka manehna, ieu anakna moal jadi kitu. Nah, ketika teu dibere beunghar ku Allah, anakna moal jadi kitu. Si padahal Allah mampukeun ngajadikeun anakna doang kitu sok sanajan manehna teu beunghar. Ayana Allah ngabeungharkeun ngamampukeun manehna ngadidik anakna doang kitu. Tapi ketika Allah teu mere beunghar teu mere mampu ka dirina, Allah moal ngajadikeun anak doang kitu. Talazum akli.